Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Alhamdu ari sadayana jenis puji aithana'u tegesna muji bil kalami ku cariosan alal jamili ka anu indah al-ikhtiyariyu secara sukarela majihati tabjili sartana karena arah-arah ngamuliakeun wa ta'dhimi tegasna ngagungkeun sawaun sami bae kana kabuktosan itu thana fi muqabalati nikmatin eta tetep dina ngabandingan kana nikmat amla atanapi henteu mustahikun eta nu ngahak lillahi tegesna eta tetep milik Allah. Wa hadza sareng ari ieu atsana'u bil kalami ilaih wa eta ari tudza alhamdu eta muji alugawiyu anu bangsa lugawi bangsa lugoh secara etimologi aladi anu tulibat disupri naon albida'atu ngamimitian bihi kana itu aladzi wa amal hamdu sareng anapun ari puji al istilahiyu anu bangsa istilah fala tutlabu mangka teu disupri teu diparentah naon al bida'atu ngamimitian bihi kana itu alhamdu al istilahi wa huwa sareng ari itu alhamdu al istilahi fi'lun eta hiji jenis padamelan ya dulu anu nuduhkeun itu fi'lun ala ta'dhimil mun'imi kana ngagungkeun ka zat anu maha maparina nikmat min haitsu qaunihi tina sakira-kira kabuktosanana itu mun'iman eta anu maparina nikmat alal hamidi ka anu muji mere nikmatna teh au ghairihi atawa kasalianti itu hamid sawaun sami bae kana kabuktosan non dzalika itu alhamdu aulan eta diucapkeun bilisani kulisan awi i'tiqadan atawa ditekadkeun bil janani ku hate au amalan atawa diamalkeun bil arkani ku pirang-pirang anggota alati anu hiya ritulati al a'dha'u eta pirang-pirang anggota tubuh Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam ay muslihil alamina tegesna anu ngurusan kana sakabeh alam lamaf fataha dina samangsa muka musonib bil basmalati ku basmalah iftitahan hakikian kalawan pembukaan sanyatana hartosna emang musonib teh ku basmalah mah di nu awal diserat teh basmalah jadi sanyatana we basmalah mah sebagai pembuka ieu kitab teh iftataha maka muka musonib bil hamdalati ku hamdalah iftitahan idhofian kalawan pembukaan anu bersifat idhofi hartina disandarkeun jadi hamdalah ge lamun dibandingkeun jeung nu sejen mah tetep termasuk kana pembukaan sabab disandarkeun kana basmalah nu jadi awal ieu kitab. Nah, alasan apa nak itu jam'an karena ngumpulkeun baina haditsail basmalati di antara dua hadis nyatana hadis tentang basmalah wal hamdalati sareng hadis tentang hamdalah. Waqtidaan sareng nuturkeun bil kitabi kana Al-Qur'an aidon kalawan deui. Wa amalan sareng karena ngamalkeun bi hadis Ibnu Majah kana hadis Ibnu Majah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi ilaih tegesna hadis anu neme
kullu amrin ari saban-saban perkara dzibalin anu ngagaduhan kasayaan menurut syariat la yubda'u anu teu dikawitan naon fihi itu amrin dzibalin bilhamdi ku muji lillahi ka Gusti Allah fahuwa mangka ari itu kullu amrin dzibalin ajdamu eta sapertikeun jalma nu kusta. Wa fi riwayatin sareng dicarioskeun dina hiji riwayat naon fahuwa aqta lafad fahuwa aqta fahuwa mangka ari itu kullu amrin aqta'u eta sapertikeun jalma anu buntung leungeuna. Wa fi riwayatin sareng dicarioskeun dina hiji riwayat fahuwa naon fahuwa abdaru lafad fahuwa abdaru fahuwa mangka ari itu kullu amrin dzibalin abdaru eta sapertoskeun sato anu potong buntutna. Wal makna sareng ari maknana ala kulli maqtu'il barokati eta tetep pikeun saban-saban anu terputus tina berkah wa nakisiha jeung saban-saban anu kurang tina barokah wa qaliliha jeung saban-saban anu saalit barokah. Qala parantos nyarios saha An-Nawawi al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala yustahabul hamdu fi ibtidail kutubil musannafati ilaih kana cariosan anu neme yustahabu disunatkeun naon alhamdu muji ka Allah fi ibtidail kutubi dina ngawitan kana pirang-pirang kitab al musannafati anu dikarang wa kada sarengnya kitu deui sapertoskeun ieu fi ibtidail kutubil musannafah Fibtida'i durusil mudarrisina disunatkeun muji ka Allah dina ngawitan ngajarna para pengajar takdirna yustahabul hamdu fibtida'i durusil mudarrisin wa qiraati talibina sareng macana para santri pirang-pirang jami nu milarian kana ilmu baina yadayil muallimina dipayuneun pirang-pirang guruna sawaun sami bae qira'a maca si jalma haditsan kana hadits au fikhan atawa kana fiqih au ghairahuma atawa salianti hadits sareng fikih wahsanul ibarati sareng ari ibarat anu pangsae-saena fidzalika dina itu hamdu dina muji ka Allah alhamdulillahi rabbil alamin eta ibarat alhamdulillahi rabbil alamin wa qala sareng parantos nyarios saha ba'du syafi'iyati sebagian ulama syafi'iyah afdalul mahamidi ayu qala kana cariosan anu neme afdalul mahamidi ari anu pang utama-utamana tina pirang-pirang pujian ayu qala eta yen dibaca naon alhamdulillahi hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ibarat anu neme kaol anu neme alhamdu ari sadayana jenis puji lillahi eta tetep hak Allah hamdan kalawan puji yuafi anu nyumponan anu mantesan itu hamdan ni'amahu kana pirang-pirang nikmati Allah wa yukafi'u jeung nyaruaan itu hamdu mazidahu kana panambah ti Allah wakila sareng dicarioskeun naon afdalul mahamidi ayu qala alhamdulillahi bijami'i mahamidihi ilaih kaol anu neme afdalul mahamidi ari anu pang utama-utamana tina pirang-pirang pujian ayu qala eta yen dibaca naon alhamdulillahi bijami'i mahamidihi ilaih kaol anu neme alhamdu ari sadayana jenis puji lillahi eta tetap kagungan Allah bijami'i mahamidihi kalawan sadaya na pirang-pirang jalma anu muji ka Allah kulliha tegasna sakabehna mahamidih ma tegasna anu muji alim tu uninga abdi kana ma min hati itu mahamid wa ma jang anu muji lam a'lam teterang abdi kana ma sa
zada parantos nambihan sabatuhum sapalihna ulama adada khalqihi kullihim ma alimtu minhum wa malam a'lam kana lafad anu neme adada khalqihi sabing bilangan makhlukna Allah kullihim tegasna sakabehna itu khalqih ma tegasna makhluk alimtu terang abdi kana ma minhum ti itu khalqih wa ma jang makhluk lam a'lam teterang abdi kana ma. Wa fi khabar Ibnu Majah sareng dicarioskeun dina riwayat hadis Ibnu Majah an Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha naon kana parantos kabuktosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ra'a eta di mana-mana ningali Rasul makana perkara yuhibbu mikaresep Rasul kana ma qala mangka ngaoskeun Rasul alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu kana ausan anu neme alhamdu ari sadayana jenis puji lillahi eta tetep hak Allah alladzi zat binikmatihi kusabab nikmati alladzi tatimu bakal sampurna non as-solihatu pirang-pirang kasolehan. Wa idza ra'a sareng di mana-mana ningali Rasul makana perkara yakrahu terasa Rasul kana ma qala maka ngaoskeun Rasul alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nari kana aosan anu neme alhamdu ari sadayana jenis puji lillahi eta tetep kagungan Allah hak Allah ala kulli halin barna tetep netepan atas saban-saban tingkah Rabbi nun pangeran abdi ini saektosna abdi a'udzu nyelindung abdi bika ka Gusti min hali ahlin nari tina tingkahna penduduk neraka wabihi sareng wungkul ka Allah la bi ghairihi tegesna teu kasalian ti Allah nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ayat lubut tegesna merdih tegesna nyuprih abdi sadaya al maunata kana pertolongan fataqdimul jarri mangka ari mayunkeun kana harap jar wal majuri jeung anu dijarkeunana li ifadatil ikhtisasi eta tetep karena ngamaidahkeun kana ikhtisos kana takhsis nang toskeun mentak di logatana teh mun wabihi nasta'inu mah wungkul ka Allah abdi sadaya nyuhunkeun pitulung upami wa nasta'inu bihi mah benten ke nyuhunkeun pitulung abdi ka Allah ala umurid dunya atas pirang-pirang urusan dunia wadini sareng agama yutlaku dibahasakeun naon adinu agama lugotan mengguh bahasa secara etimologi ala ma'anin kana pirang-pirang makna katsiratin anu seueur minha nu eta tetep tina sapalihna itu ma'anin katsirah atau ari taah wal ibadatu sareng ibadah wal jazaa'u sareng balesan wal hisabu sareng hisab wasar'an sareng dibahasakeun adin mungguh syariat alama kana perkara saro'a geus nyareatkeun hukana itu masyaallah Gusti Allah ala lisani nabiyhi melalui lisan nabina Allah minal ahkami nyatana pirang-pirang hukum wasumia sareng dinamian itu masyaro Allah dinanku agama li annana karena sayaktosna urang sadaya nadinu eta taat urang sadaya lahu ka Allah ayeuna takidu tegasna nekadkeun urang sadaya wanan qalu jeung patuh urang sadaya ka Allah wa yusama sareng dinamian itu adin aidon kalawan deui milatan ku istilah milah min haitsu annal malika tina sakira-kira sayaktosna zat anu maha ngaratuan nyatana Allah yumli eta ngadi teh Allah hi kana itu adin atau kana masyara'ahullah ala rasuli ka rasulna bahwa sareng ari itu rasul yumli eta ngadi te rasul hi kana itu adin alaina ka urang sadaya
atau kana itu milah mangga. Wa yusama sareng dinamian itu adin aidon kalawan deui syar'an ku istilah syariat. Wa syariatun sareng ari syariat min haitsu anna loha eta tetep tina sakira-kira sayaktosna Allah saroa eta geus ngahukuman Allah hu kana itu adin lana pikeun urang sadaya ay bayyana tegasna ngajelaskeun Allah hu kana itu adin lana pikeun urang sadaya ala lisanin nabiyyi melalui lisan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sallallahu ay zadahullahu wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.